Ari sebenarnya umur aing ya sabarat tahun gitunya. Lieur aing menanya ke saya. Kira-kira sahanya nu nyaho ka umur aing ieu. Non sabet. Lieur aing dak. Biar kurang tuh bet. Nyaho liur bae. Ya pamajikan can boga. Si obet nah mikiran makot aing meureun. Moal kamanakeun ku aing makot aing mah dijodohkeun ku anjing sia. Edar meureun sia mah laku naga aing aki-aki dijodohkeun jeung makolot sia. Atuh nu kumaha di bet anu ngora ka sia jangan nu nuraikeun. Umur mah kabul kolot deh sia. Justru eta dak anu dipikiran ku aing kuari teh umur aing sabaraha tahun sih. Pira ku bet teu nyaho umur sia kuari. Puguh makana ti tadi aing lieur mikiran umur aing sabaraha tahun. Atuh tanya bet ka kolot sia kira ku teu nyaho ka umur anakna. Puguh geus ditanyakeun ka ma aing, asana mah cek ma aing. Umur aing sarua jeung tangga kelapa anu diburi imah. Pantesan muk sia doang sabut kalapa. Horeng umur sia sarua jeung tangga kalapa. Benar Wan, benar. Eta sia ari ngomong. Bisa di jeung bet umur bisa jeung tangga kelapa. Tenyaho aneh kolot aing mah. Jacek kolot aing ge bet. Umur sia mah sarua jeung makolot aing. Makana sia ku aing dijodohkeun jeung makolot aing. Jasa umur ieu Cocok aing gitu mah. Wan cocok. Ih, parah sia mah dak ngomong tebarener. Lieur aing segera marabur kitulah. sia mah di bejalan ku aing teu percaya. Nyaho sia mah hayang nyaho ongko ka umur sia ari di bejaan kitu. Hawan balik Wan. Ayolah. Geus segera marabur lah. Aredan barudak mah umur aing diseruakeun jeung makolotna. Ah kali lieur aing mikiran umur aing. Kayak geus kolot mah kaciri para reot. Mendingan aing kabur ka kebon.